Wilujeng enjing sadaya, nami abdi Fiersa, mulang deui dina acara Warta Sunda. Anyar ajarya seueur jalma nu prihatin ngeunaan penggunaan knalpot bising, di mana pengguna utamana nyaeta anak-anak muda. Ikeun sebagian jalmi, knalpot bising ieu dianggap mengganggu kenyamanan aktivitas berkendara motor lainna. Namun keur sababaraha pengguna motor lainna, knalpot bising ieu entos dianggap sebagai seni dalam berkendara. Dina data nu dikeluarkeun ku Polres Kota Bandung, sekitar 40% barudak muara ngagunakeun knalpot bising dina kendaraanna. Mataku kituna, polisi Kota Bandung rajin dina ngayakeun razia knalpot bising, nu mana tujuanna keur ngaminimalisir penggunaan knalpot bising di jalanan anu matak ngaganggu pengguna motor lainna. Tapi nu jadi masalah nyaeta pro kontra di masyarakat ngeunaan penggunaan knalpot bising ieu. Di mana ku kituna, pas aya rekan-rekan anu aya di lingkungan masyarakat anu tujuanna keur ngawawancara terkait pendapat masyarakat ngeunaan penggunaan knalpot bising ieu. Mangga dihaturkeun. Nah, jadi kayak nanti abi bade neroskeun perihal knalpot brong ka bapak sekitar. Saya bapak. Pak, kumaha pendapat Bapak tentang penggunaan knalpot brong? Pendapat abdi mah pemakaian knalpot brong yang mudah-mudahan tong dianggo di jalan umum. Lagi istilahnya ganggu masyarakatnya. Sementara kan tarik kami biasa mah nya dianggona di tempat-tempat khusus lah, di sirkuit lebih di istilahnya di lingkungan anu rame gitulah lingkungan. Tah, jadi intinya teh knalpot brong teh ngaganggu kenyamanan atau henteu? Nah, di antara misalnya mengganggu kenyamanan ongko mau di payunan saat napi cakat nu bayi atau napi nu ibu-ibu lansia awatos lah kagandengan. Oh banyak. Lah, lamun milih mending knalpot brong atau knalpot bawaan pabrik Pak? Ya pasti itu standar ieu mah bawaan pabriknya. Saya nama sepados nyaman ka urangna di anggona ada mana eros gitu. Oh ya tuh Pak. Sakitu wae tapi mah. Turun nyapanya? Assalamualaikum. Nah, sakitu wae teh abdi. Jadi eta pendapat di bapak sekitar. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atur nuhun Fiersa. Kami Abi Farel. Dinten ieu abdi bari ngawawancara tentang knalpot brong sareng nami Kang Sa. Kang Irul. Kang Irul, jadi untuk knalpot brong di masyarakat teh kumaha pendapat Kang Irul? Knalpot brong sendiri masyarakat sangat mengganggu terutama pengguna kendaraan. Selain karena bising, suaranya juga asap yang ditimbulkan knalpot sangat mengganggu, terutama pada saat lampu merah berhenti, dan juga tidak sesuai dengan regulasi lalu lintas. Jadi menurut Kang Irul teh knalpot brong teh sangat mengganggu di masyarakat gitu. Menurut Kang Irul mending make pabrik dina knalpot teh pabrik bawaan atau pabrik dina knalpot brong? Menurut pendapat saya balik dari pabrikannya langsung. Ya. Dan sakitu wae nya tenunnya Kang Irul Sami Atur nuhun sakitu wae ti abdi Farel tenun. Tepatnya pas Abu Muhammad Raden Dahlan juga 11 di kali tadu Dinten ayeuna abdi bade naraskeun perkawis knalpot brong. Abdi najwa kasbihan. Nu pertama pendapat teteh tentang knalpot brong. Mengatur knalpot brong teh meresahkan harganya. Kemarin kan dengan batur, terus dengan keluarga-keluarga, oh ayah dulu kesusahan, gitu, meresahkan terus satu lagi mau dipertanyakan, jadi menurut teteh lebih baik milih knalpot brong atau knalpot standaran? Abdi pribadi mah ini knalpot standar sih. Kemarin kan saya knalpot brong lah, saya karena dengan warga. Saya akan dimulai di Hampir. Ada masalah. Baik, atur nuhun Farel Hasbi jeung Rajan. Jadi, knalpot bising masih jadi pro kontra di lingkungan masyarakat, di mana unsur kenyamanan masih jadi poin pentingnya.
Panginten sakitu aya dina warta kali ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.